Assalamualaikum Sampurasun. Alhamdulillah simkuring enak nuju aya di perjalanan Peleresan di rest area kilometer Padalarang pokoknya mah. Istirahat teh kumargi kendaraan aya nu ngaguna-guna. Mun aya paku nancep bade ngering melabe. Da ayeuna teh bade majang ka Bogor. Ka Kabupaten Bogor di Gedung Tegar Beriman. Raga Panji Kirab Mahkota Binokasi. Duet dalang ongko di sarang dalang Den Gala. Dalang ti Bogor. Anu kamari nyabat Bino Jakrama Padalangan nyanak Bogor kencana di Kabupaten Bandung. Raksa seni kewangi kalian doana sing salamat di perjalanan. Atur nuhun. Guys, tos dugi ya nembe dugi pada maghrib jam genep 4 jam perjalanan kurang langkung di Pemda Kabupaten Bogor. Alhamdulillah selamat lancar sareng teu macet. Karasan simkuring anu ngaping ya Miss Handy. Kumaha damang Miss Handy? Sae. Alhamdulillah. Tah guys, ieu teh bawa sasakalana cenah. Ih hideung panena teh nya. Bawa teh bener cek bapak teh dibawa ku Cina, cenah kulantaran jiga Cina. Muhun pada di Cana ku Cina ngan teh janten. Nah, cenah ngomongna teh disebutna rek dibawa ku Cina teh kulantaran bala teh kulitna teh bodas. Jeung apu ge babandingan jeung apu lah. Warna teh ku bodas-bodasna ge kulitna oge non urat ge katinggalinya. Nya katinggal. Geus jiga cak-cak we. Gitu. Ayeuna kagak ngahideungan jeung bolotot di Cinana lebah mana sih teh. Aing teh percaya tapi diheueuhkeun ku bapana teh anehna teh. Heeh. Jujur. Cina KW7 sih teh. Kadiheula guys. Tempat istirahat. Guys, alhamdulillah ayeuna di gedung Pemda ieu. Simkuring bade napangan pejabat-pejabat di Pemda. Mangga urang ieu. Weh, acara apa ini? Iya, pejabat di Pemda Kabupaten Bogor. Ya, terima kasih. Pejabat bagian naon ya? Kebersihan imannya. Kebersihan batu. Ya, kebersihan iman. Alhamdulillah. Luar ada biasa. Artis dari DKI. Artis DKI. Ya. Coba ininya. Temannya si Kadir ada di sini. Ada juga pejabat-pejabat di sini yang memang luar biasa sepak terjangnya. Luar biasa. Yang luar biasa sepak terjang banting tulang. Ini ada pejabat-pejabat kelihatan dari diuknya. Ini yang ini dulu ini. Yang diuknya sepil, dari rambutnya yang seperti ayam Bangkok. Terus ada anting-antingnya ini Muni Boti, ya dan sebagainya. Kalau nggak salah ini pejabat bagian apa ini? Pejabat di kesenian. Kesenian. Ya. Tapi teh nyeninya. Ya. Bejana pelaku seni teh murahan bejana. Ada ini. Ada apa? Ada beja gitu juga. Ada beja. Ya. Tapi betul hoak ya. Hoak itu hoak. Gitu. Cuma dianya doang yang rada ini yang bilangnya. Oh, gitu. Jadi bohong gitu. Bohong itu hoax. Oh, itu hoax. Iya. Kalau mengenai kesehatan apa nih? Iya, kesehatan badan gitu. Katanya kena dengan Dokter Krisna ya. Iya, saya itu teman dekat. itu dekat sekali sama Dokter Krisna. Alhamdulillah. Iya. Kalau itu menangani apa aja itu? Penyakit dokter umum ya? Ya, umum segala bisa sih dokter itu. Bisa iya. Alhamdulillah. Luar biasa bagus. Makanya ini kelihatan dari banget yang kopengnya ini melihat jabatannya luar biasa. Ini Pak Iman. Ada yang Kiling siana pejabat konsep. ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Ya, mengenai menuntaskan kemiskinan di alam dunia, khususnya di daerah kita. Ekonomi. Jadi harus belajar dari anak-anak dulu. Jadi tingkat pendidikan dari sekolah harus diseriuskan gitu. Oh.
prasarananya, dalam hal apapun agar terciptanya anak-anak yang cerdas untuk membangun bangsa kena kajuna teh. Oh, begitu. Nah, krek terang. Iya. Terlalu formal guys, ayo guys, pindah lagi guys. Ada pejabat lalai ini, Om Lalai. Ada anting sama itu ya. Bagaimana setelah menjabat hari ini di gedung yang luar biasa serba putih ini, apa ini filosofi putih-putih ini apa? Itu kalau putih Wah, luar biasa keartifisan guys. lambang kesucian itu. Oh, lambang kesucian. Jadi putih itu kesuci. Kesucian. Kalau itu ini pakai yang warna hitam gelap. Gelap. Ini jangan jauh-jauh, ini juga gelap ini. Ini gelap. Ini gelap ini. Ini gelap. Ini semu gelap. Semu ada semu harian, semu gelapan. Ya. Terima kasih. Begitu guys. Luar biasa pencerahan yang luar biasa dari Pangarsa Kiai Haji Om Lalai. Dan kita finalkan atau akhiri dengan pejabat Kang Uhin teh. Ini anak abah utar nih. Maaf, Muh sakemuh-kemuh tar. saya lagi sibuk, maaf. Oh, lagi sibuk. Lagi sibuk guys. Jangan diganggu, soalnya ini kepentingannya dengan publik, jangan diganggu. Tapi boleh sedikit saja pernyataan-pernyataan yang untuk menarik minat masyarakat untuk membayar pajak gitu. Cakep. Tar menyemarakan benar alam. Itu guys. Jadi hidupnya kudu bodor guys. Ame urang teh tong serius teuing gitu, ame teh stres teuing gitu guys. Nun guys, urang ningali deui kayaknya pagelaran wayang ke. Oman, abi teh cakepan ame jol. Mantap sareng. Cikura. Cikgo. Terus Bukan PKP coba biji. Hah? Beak. Masa sensitifnya cukup. Sensitifnya orang. Gimana tuh Virgo? Paskeun heula hari itu. Kumaha? Cicing we loh. Daya we heula atuh. Alhamdulillah parantos rengse ieu disalin tasanggeraksukan dibedak disipat di blast on foundation sasajabina kantun ngabencong bade manggung teh guys ieu teh ngarocan dalang hiji deui ieu nuju dangdos heula saurna cara wawancaranya tos rengse dangdosna parantos kasep tayeu tepangkeun kidulur Aden Gala dalang Bogor dipangkeun parantos kasohor melihat tahun 2023 kenging Bogor Kancana nyata di Birun Jakrama Padalangan tahun 2023 di Kabupaten Bandung. Ayeuna ye Aden Gala acara naon Aden Gala ieu? Ari nguping wartos mah ieu teh acara nama nyambutan kirab Mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi anu ti Sumedang nun ka Kabupaten Bogor. Oh gitu alhamdulillahnya. Jadi tuan rumah berartinya tuan rumah. Di dieu teh Tuan rumah. Jadi ngamimitian saur nama data nu katampi ku abdi gitu. Nya Biasana unggal tahun. Unggal tahun Unggal tahun tah Mahkota Binokasi teh namung ka Kota Bogor.
Oh, nembe ayeuna berarti Kabupaten Bogor. Nembe mah. ayeuna Kabupaten Bogor. Luar biasa guys, ta geuning ayeuna kasih nugrahan Bogor. Makuta binokasi nanya. Harapan aden kala ya ngeunaan padalangan di Kabupaten Bogor kumaha? Ari harapan abdi mah nya nu kahiji pang-pangna mah nya para senimana tiasa meningkat gitu dina kreativitas jeung dina sagala rupana deh. Nuhun. Anu salajengna atuh perhatian ti pemerintahna oge semakin banyak gitu, semakin ngageroh lah, semakin ngageroh. Nuhun. Ngabina teh bener-bener gitu. Ya. Aya harapan ka hareupeuna mah supaya maju kabehan deh. Amin. Intina mah kitu, supaya maju kabehan. Nah, gitu guys. Utama nama seniman teh geuning teu murahan. Seniman teh mahal, seni teh mahal. Margi naon? Kabeh aspek oge ngangge seni anya. Nya, sadayana. Sanes wayang wae. Sadayana. Bawa tina anggean dan sebagainya harus diangge ku jalmi sewang-sewang jalmi pasti ngangge seni anya. Wuhan atuh eta mah. Utawi orang repan di widang padalangan, mudah-mudahan langkung nanjeur deui nya padalangan Kabupaten Bogor. Seorang pada aya acara Biru Jakrama di Bogor. Tuan rumah, Pak. Jadi tuan rumahnya. Tuan rumah. Alhamdulillah. 2023 kamari Bogor Kancana kaboyong ka Bogor. Nya. Ya, akhirnya 2025 ya tuan rumah jadi sebagai tuan rumah se-Jawa Barat. Kaping sabaraha? Ai saurna mah nguping wartos teh dina kaping 1 Juni. 1 Juni. Nya. Dugi ka? Dugi ka 3 Juni. 3 Juni. Ari acara mah rangkaianna ti 3 hiji saurna. Oh. 3 hiji Mei. Janten Janten eta teh acara rangkaian HJBA. HJB teh hari jadi Bogor. Oh, hari jadi Bogor. Jadi Sanes Bogor. akte jual beli sanesnya. Eta mah Oh, HJB. mohon. HJB. Mohon. Siap. Nah gitu guys, pokoknya mah berarti anu sabodoreun Bogor atau Jawa Barat kaituna nasional beli bade nonton kaping 3 hiji Mei dugi ka kaping 3 Juni di Bogor. Tempatnya mungkin Di Pakansari saurna mah. di Pakansari teh. Stadion Pakansari. Oh, stadion. Wah, atuh leganya. Wah, atuh karuhan. Mantap tuh kakaraeun tuh. Biasanya stadion dipake Mengba, enak pake Biru Jakrama Padalangan. Kan luar biasa datanya. Nya, sadayana eta sanes kesenian hungkul lah. Nya. Janten UMKM-na aya, malih mah saurna bakal aya naon festival bonsai internasional gitu Nusantara, Pak. Jadi kayak aya pameran bonsai segala. Oh, dijikeun Dijikeun Wah, dina luar rangkaian biasa. eta teh saur Bapak Kadis. Berarti bakal mewahnya, Aya bakal bahan. hegar gitu Aya acarana bahan. teh. Mohon siap. Tah ayeuna mah heup ngeunaan eta, ayeuna mah urang duet dalang teh. Iya. Nah, naon anu Berarti- paratos Aya duet teh kumaha sih gelut li ya? duet eta mah duel. Ieu mah duet. Mun nyanyi teh mah awe jeung lalaki. Duet awe jeung Ayeuna lalaki. mah rampak dalang nya. Bener. Duet dalang. Duet dalang. Anu Siap. paratos disiapkeun naon tah? Kangge duet dalang ayeuna. Abi mah naon atuh nyiapkeun naonnya? Abi mah teu nyiapkeun naon sih? Oh, ternyata. Tah sadayana terus disiapkeun ku Giri Harja Tilu Putra. Oh, nyai penuh alat nu abdi nya. Berarti abdi kudu kedah perlombaan persiapan mah guys. Pokoknya mah sing suksesnya. Amin, pokoknya mah Sing lancar. doa sadayana. Amin. Siap. Doakeun guys. Pengesahan Bapak Yuri Santosa Sarjana. Alakungan diaturkeun kugungan kawis rung manggung pangalaran ikarana.
Aku Cipayu, urang sasarannya kunjung panuhun kana Maha Agung ngalangungan wujudan. Urang tamada kana kersana anu maha kuasa ngaliwatan.
abdi sadaya maparin jalan sampurna sunungan kurang salarea mun hidup mah pribadi teh apa tah tantuna urang teh kudu jadi contoh kudu jadi tuladeun pikeun rahayat salarea sabab salarea rahayat bakal hade laku lampah lamun teh dicontohan ku para pamimpinna Rap sidak kap siro kutungka kang mateni bebahanan catur pria. Catur arami ngopak. Pria angen-angen. Sir budi cipta lan rasa. Watak wantos. Jalma anu pinuku ilmu jembar pangabisa. Cahaya hilang gumiwaan. Sekaring uang cahaya telah bumi gelap kalau kebaik setiap umat yang saka boyong ke kayu negara wah kudu hasil pulang latihan dan akan rek ngilu sarua
goblok dia. Muni gede hulunya ge busia leutik awakna. Muni para katangtang para katengdeng. Kapaleun. Dengan itu ayo sarankan di sini ting, kos papanting. Abong Udah sehari ngomong dekat tembok wae deh. wanian abobota daerah. Sia seniman lain goblok. Bota daerah wanian. Sia nya ngomong. Aing mau ngomong. Nah, Hamilon bisa ngomong. Melon kita. Lain melon lain mah. Naon? Lengkeng. Leuwih leutik gelo nya teh. Apaan dah emang sarua bete? Lain. Eling-eling mangka eling. Rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan. Ragataya pangawasahan nasakasarnya lampah. Nafsu mata kaduhung badan anu katempuhan. Biar orang alamin buka gusti tanang tayungan. Jika ngadoa. Ada ciri dawala. Ciri nate. Ciri seperti Bogor pan peta hujan, Sumedang peta tahu, ya Bandung Bogor talus, enggak tuangan, Bandung puyem puan, ya Garut perem temennya. Bedai pandangan menak maduh pangaresan kangen taiki jajakan aduh nuhun jazakallahu khairan nuhun hatur nuhun Bapak Bupati sadaya hatur nuhun bahwa bangga luar biasa dawala bercahaya ayeuna dawala jazakallahu khairan pangaresan Bapak Bupati semiwah reng-rengan sadayana sing kagentosan anu melipat ganda paranjang yuswana ada milikna nya jaba anom kene nyagaga cek dewek oge pantes mun dina wayang mah eta teh Arjuna Bapak Bupati teh Bapak Wakil Bupati mah Raden Bima nya dalang ieu mun dina wayang Yudhistira dalam itu mah mun dina wayang cangkang aqua. Cegeunah aya ka di Wakil Bupati nyawer ka dalang itu aya ka henteu. Maksudna Kang Rayi Satyaki ieu teh kaula yi. Yi naon ieu teh? Aduh. Ditonyok Kakang Narayana. Ditonyok. Nah, eta ngomongna nepi ka lempeng juragan Arjuna. Lebar ku kasepna we. Ai ngomong geuning ditonyok. Ribuan kali lipatna. Malahan tatangkalan anu sakitu jarang watana teh kang ukur sasamet mumuncangan ieu Narayana. Dugi ka sirah lagi mapakan mega ku agung-agungna. Di mana lebah rag-rag teh siadan teh?
baru karena setan tinggal lepas batu melepas ke nyawa ke setan. Macam daun dulu. Ibaratnya tanah kuih cakar berdaksana salin jenis ganti jirim kalau katakan jadi patrona Narayana, aduh ini kita teyang sabab pimpin negeri ngolah negara teh gampang perlu jalma-jalma anu dewasa lahir batin. Kalau kajoget ini dalam aing capean itu. Selamat aldi tonton, sekali selamat tetap selamat. Hapunten ti akang sapara kanca teuing ku seni Geri Harja Tilu Putra sareng pundulur Aden Gala di Gentra Raksa budaya mung sakieu rupina nyata pagelaran urang duaan duet dalam di Pemda Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan kapayun teh pageun deui langkung saur bahe carekna hapunten ieu lalakon urang pungkas ku kembang peuting sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu cap. Bahaya di bola kita sangat-sangat punya sepeda budaya wangi tanah tos usia. Ayam rauk kok keromok menunggu waktu ujang lapat-lapat ketika ada Allah ada kering dan sangat seorang manusia. Tidak kurang menjadi anggota dari surga. Cakap apa turun, Pak. Siap, mangga. Ya. Guys, tepang sareng Ahendra ieu, Ahendra Sukabumi. Kalongok ya simkuring keur di Bogor langsung ka dieu. Karena motor, Motor. Wah, hebat. Luar biasa. Nyelira deh. Nyelira. Cegeung. Kuatan YouTube. Pokoknya mah subscribe, like, comment, share anya Geri Harja Tilu Putra channel. Tah ditonton cenah guys. Kamu genep di Purwakarta. Dugi kan Dugi ka dieu setengah 4. Sonten berapa? Tadi sonten. Alhamdulillah baraya parantos rengse sadayana wawancara dan sebagainya parantos rengse kiwari simkuring bade majeng di wangsul ke Bandung. Mudah-mudahan lancar, sukses oge utamina salamet dugi ka wangsul nakal rongkok. Hatur nuhun rojonganana, tanggelap subscribe, like, comment, sareng share.